Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qurratul Uyun halaman 38. Faidatun ari ieu eta hiji kamanfaatan. Faidatun ari ieu eta hiji faedah kamanfaatan. Asana mah hadihi faidatun. Waroda parantos sumping. Waroda parantos kawarid atawa sumping. Kita bade nyarioskeun berita anu mentak manfaat. Sawabun naon gitu. Waroda parantos datang, parantos sumping, naon sawabun ganjaran. Adimun anu gede, anu ageung. Piman dijalmi yakti anu ngadatangkeun itu si jalmi. Piman dijalmi yakti anu ngadatangkeun si jalmi man di dieu mah jawaz maksudna mah suami. Ya tiga maksudna nama ngajima, nu sumping nu jima gitu, nu bersetubuh eta si suamina teh ahlahu atanapi nu menyetubuhi. Ari kasarna nama modenan cek bahasa somprama anu numpakan gitu. Si suami si pameget anu sah suami istri geus nikah bakal datang we ganjaran teh nu gede pikeun eta si suami anu numpakan atawa nu ngajima ahlau ka istrina itu si eman. Piraku pameget alim kenging ganjaran anu ageung. Nu kumaha anu ageung teh dan teu sagawayah mesin bersetubuh ge ngajima oge. Anu kena jadi ibadah jeung meunang ganjaran kalawan ikhlas bin niyatis sholihati tu geuning bin niyatis sholihati ku atanapi kalawan niat anu alus. Sholihah teh di dieu mah maksudna nu sae, niat nu sae. Jadi ente hawa nafsu wungkul bari sareng kumaha atanapi dibarengan kumaha supaya numpakan istri teh yati-yati teh bersetubuh supaya menang ganjaran anu ageung ti Gusti Allah. Ba'dal kublati saparantos nyium wal mula abati sareng ngeleg ka istri. Ngeleg di dieu teh naonnya maksudna foreplay atanapi bertingkah romantis gitu. Kapan saparantosna muhun gitu. Kamari memeh aya kalimat faedah. Aya hal anu mentak manfaat di dieu teh memehna satu acana diterangkeun masalah cara-cara bersetubuh ku dibarengan ku foreplay jeung sajabina. Makana aya keterangan sumping cenah ge. Ari ganjaran nu ageng teh
pikeun pi di dia bisa dimanaan pikeun jalmi pikeun suami anu ngaji mah atanapi anu menyetubuhi istrina anu numpakan istrina nyaeta jadi ibadah tur menang gajaran nu gede teh lamun diniatan ku niat nu alus jeung nyetubuhina dibarengan atawa memehna teh ku nyium heula atanapi ku foreplay heula bahasa ilmiahna bahasa Inggrisna mah foreplay main heula kitu ngelek nyiwit heula ngelek ketek heula jeung sajabarang teu gaprek-gaprek bakal menang ganjaran eta tuh geuning di dieu maka aya keterangan hadis mung dina bae kuliah kan terus diajarkeun ngaran-ngaran hadis teh aya 38 hadis. Teliti we ku salirang ke. Komo anu resep nganalisis kana hadis, apakah hadisna sahih, hasan, dhaif, buating maudu. Di dia tapi fa'an Aisyata cenah. Maka aya hadis anu sumpingna ti Siti Aisyah. Mung biasana pangaranan-ngaranan atau ngaran-ngaran hadis anu sumpingna sanadana teh ti Siti Aisyah sahih eta. Sabab Siti Aisyah istri Rasul anu caket pisan. Mung di samping aya Siti Aisyah aya sanad anu caket deui nya Abu Hurairah. Atuh ieu mah kapanan Siti Aisyah ngadongeng gitu. Nyarioskeun kaayaan atawa situasina di mana-mana nuju jima sareng Rasul. Mun cenah bet kieu pikiran urang teh nya, ini Siti Aisyah bet anan nyih-nyih gitu. Kapan sakur mah anu dilakukeun ku Rasul eta teh jadi sunnah. Kan pedan teu vulgar gitu nyareuna. Kumaha saur Siti Aisyah? Sok rareuwas asinya. Oh tinggorowok kitu saja. Eta mun kitu atoheun cicing di pasantren resepkeun alhamdulillah. Fa Aisyah maka aya hadis anu katampit ti Siti Aisyah radhiyallahu muga ngaridokeun muga ridho saha Allah Gusti Allah anha ka itu Siti Aisyah. Qalat saurana teh. Qalat parantos ngadawuh itu Siti Aisyah fa'ilna we ka Siti Aisyah. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tuh geuning. Saha jalma akhoda anu kela asalna mah nyokot mun akhoda teh asalna mah nyokot nyekelan gitu. Maksana nama asalna nyokot tiasa digentos kumakna nyekelan nyepengan atuh. Man sa jalma akhoda nyepengan itu si man biadi imroatihi akhoda teh fiil mutaadi sanes lazim da ngabutuhkeun naon objek maf'ul be. Berarti biadi imroati be-na be zaidah kitu rumusna teh horeng. Da dihartikeunana teh teu make atau aku tapi kana tuh. Da upami teu ngebege tiasa man akhoda iada imroatihi salau aya zaidah pangantem biadi imroatihi eta teh sabenerna jaidah kitu teh ngandung manfaat eta lamun ditelik lahang ke dina ilmu alat eta sanes engke sok teliti deui lah. Biadi imroatihi kana panangan istrina itu si man. Biadi imroatihi kana panangan itu pamajikanana atau istrina itu si jauz atau si man. Maksudna man di dieu mah si jauz si salakina.
nya istri salakina gitu kan sawareh guru-guru pada dan masuk kieu nyebatna man ahoda sajalma man sajalma ahoda anu nyepengan itu si eman itu si suami biya di imroati kana leungeun pamajikanana geus tadi disebut itu. Tapi supaya jelas sareng katingali tarkibanana balikeun kana rujuk man atawa jaoz atawa si jalma si salaki lamun ngalogatan biya di imroati kana leungeun pamajikan usaha kan peda lamun kana leungeun pamajikanana biasana mah eta mah ngawuruk ka anu santri geus jebud kitu anu moal kosi diterangkeun deui da geus ngartieun yurawidu cenah yurawidu di dia teh aya hal anu tersembunyi yurawidu bari ngarayu itu si eman yurawidu bari ngarayu itu si eman tapi dari hal mah biasana osok kalimana kalimah isim ieu mah fiil yurawidu ngarayu itu si eman gitu ya ngarayu teh menggoda romantis duh masih mani geulis ketinggalina moda punten nih masalah ngaliarkeun talesakeun asal beuki geulis istri pada dan ge ya ieu kitu kitu pami ditinggalingan padahal tahu pami baris nyarios bae urang aya kasalahan subhanallah tapi asih mani beuki geulis kitu atau beuki keuleun tapi gitu terus tapi dah sok seuri tungtungna gitu dirayu gitu nya salah tingkah manehna teh kumaha saurna ganjaran anu ageng teh ieu teh kataballahu lahu hasanatan kataba maka bakal kataba bimana mudore mangga tiasa atau kataba fil madi langsung mangga kataba maka nuliskeun sa Allah Gusti Allah lahu pikeun itu si jalma kataba maka nuliskeun sa Allah Gusti Allah lahu pikeun itu si jalma pikeun saha teh pikeun si suami makana suami kedah uninga kade eta Andi atawa Dede Erpin saha eta namina Iwan, Opik, sareng Agis kudu uninga. Lamun teu uningaeun ku istri wartosan, da bakal menang ganjaran gitu teh. Bersetubuh teh kumemehna por play heula, ngarayu heula, nyium heula. Hasanatan kana hiji kalusan tuh. Hasanatan kana hiji kalusan. Teraskeun pamong. Ayeuna tos sabaraha menit? Janjina tadi 10 menit paling ge 15 menit, tapi alhamdulillah rada rempeg nu ngaosna. 2 menit deui atuh. Wa maha sareng ngahapus itu Gusti Allah, wa maha sareng ngahapus Gusti Allah anhu ti itu si jalma. Sayiatan kana hiji kakurengan. Urang duwe kana titik we. Rada gancang atuh. Dan keke ka hartos ieu. Sayiatan kana hiji kagorengan. Warofa'a sareng bakal ngangkat darajat sa Gusti Allah. Darajatan kana hiji darajat. Kahiji bakal ditulis hiji kaalusan, kadua bakal dihapus kagorengan, katilu bakal diangkat darajat. Waropa'a jeung bakal diangkat lahu pikeun itu si jaoj anu ngalakukeun tadi seperti tadi darajatan kana hiji darajat. Wa inna anaqo tadi mah kan seukur naon ngarayu ayeuna wa inna anaqo jeung lamun ngarangkul nangkep
mama katingalina mani beuki langsing bae atawa genut ge tapi genut duh mani kumaha nya kitu lah cenah gombal kitu bohong atuh mun mama teh langkung cantik kitu sok sanaos kagungan putra tos 3 tapi katingalina meni bahenol bae gitu mama sok mam jajamu tara kunaon dik asih mah rapat bae gitu segala we disebut plok naplek kana pipi tah eta mah sanes naplek keuheuh tapi naplek naon salting teh naon salatingga atawa naplek naon ya plek gitu lah gombal naplek balas atok gitu mesra aya naplek bener nampiling gitu tapi da ari mesra mah manyan naplek mah diucap ngageuweung beureum atuh eta mah meureunna aya naon ko kekerasan lumah KDRT gitu ieu mah teu leres gitu leres ngarayu ngarangkul ditangkep pada ti tukang pada ti payu kumaha cenah ganjaranana ieu leres ieu teh keterangan kataba maka bakal nulis saha Allah Gusti Allah lahu ka itu si jalma asaro hasanatin kana 10 pirang-pirang kasaean lahu ka itu si suami asaro hasanatin kana 10 pirang-pirang kasaean wa maha jeung ngahapus Gusti Allah anhu ti itu si suami asaro sayatin kana 10 kagorengan waropa sareng bakal ngangkat derajat Gusti Allah lahu ka itu si eman asaro darajatin kana 10 pirang-pirang darajat gitu ngarayu ngarangkul seueur ka dieu ganjaran-ganjaranana dicarioskeun dina Qurratul Uyun sakitu bae mudah-mudahan aya manfaat barokahna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.